nu mantek kembali deui ka diri urang endek henteu ka Allah, tanya awak urang kesiapan urang deuk ka Allah datang ka mana, sehingga urang endek henteu ka sorga, tanya awak urang. Ketika urang nanya ka awak urang sia endek ka sorga apa endek kesiapanana datang ka mana, ketika henteu siap deuk ka sorga berarti sia deuk ka neraka, siap henteu sia ka neraka aya di diri urang, ulah neangan jauh-jauh. Maka saya jelema kukulintingan wali ya. Katukang gaharep kapanggih ku santrina mama ieu katukang gaharep naon loba omong aya geur teangan naon nu diteangan kunci leungit kunci leungit neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh. Mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah deh yang suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe diteangan kunci teu kapanggih ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendel cakna leungit kabeh kunci atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta teangan deui teu kapanggih kulantaran teu kapanggih bae ditanya nu bener mama leungitna di mana, leungitna di jero imah. Oh apa nih teangan di luar, di jero imah mah poek cek cenah aya di luar mah caang sugan bae aya di nu caang bloon cenah mama tah aya leungit di jero imah di teangan di luar itu mah kapanggih-panggih cak mama puguh sia nu bloon aing teh deuk nyapertikeun kebloonan sia teh boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadenga sugih coba kunci susah aya kunci naon bae ge aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate bloon mama teh sieun bloon jiheu nya urang bloon ka lain mama sian bloon goblok aing mah nyontoan doang tuh jadi emang ai jeung wali mah hese okos tu salah tapi bener mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing hade mandal tadi Indonesia Raya eta kan kos tu bloon sabenerna mah bloon asli ieu kunci di jero hate lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan di urang teh aya kuncina di urang teh aya cara mukakeunana lawang neraka aya di urang lawang surga aya di urang lawang surga aya 8 urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana lawang neraka aya di urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana nu matak dipersilakeun deuk muka lawang surga urang deuk nutupkeun lawang surga ge urang mukakeun lawang neraka urang mukakeun nutupkeun lawang neraka urang mana lawangna mata ceuli sungut leungeun dubur kubul ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang surga etalah lawang-lawang neraka kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalb kitulah para wali masya Allah nyen karikatur hese tapi babari tapi hese ternyata kuncina aya dina qalbu ente deuk mukakeun lawang sorga sok qalbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu ente deuk mukakeun lawang neraka sok bukakeun kuncina aya di dieu urang deuk nanya bae ku ari mah ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka siap bolong
ketika panitia masjid nu ngaranna Haji Masuri aya jahe haju kunyana didelekeun bae dadana lantaran poe Minggu teh panosok mere nyana panosok narimana heeh tah haju bang didelekeun lain neuleuna naon neuleu dada sebab dadana rada lama lebih bejakeun lah poe tah eta Haji Masuri keur mukakeun lawang sorga apa neraka sia nyaho sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok boglok blon lamun urang peting-peting main bola sok jam sabaraha jam sabaraha jamna tuh lamun teh disetel main bola kiai haju nonton main bola eta kiai keur mukakeun lawang sorga apa neraka coba tunjuk mana kiaina cepat gol urang nu mukakeun kuncina lawang sorga jeung lawang neraka aya di urang lamun ente tengah peuting kabeneran aya awewe komo ditongtonan atawa di nu rada sepi awewe ngadeukeutan aju ku ente dideukeutan aju leungeun nyekel susuna nah eta keur mukakeun lawang sorga apa neraka sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia da sia geus nyaho sebenarnya mah kuari mah perbandingkeun bae lah perbandingkeun ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka jawab atuh teu boga kaizin mukakeun neraka ya Allah ya Rabbi berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka sedih amat ya aing hirup Gusti Allah kumaha urang lawang sorga aya di urang lawang neraka aya di urang kuncina aya di jero golbu ulah neangan di luar kunci mah kadang-kadang urang kan babari jasa ngomong beuh si anu kalakuanna teu beres waduh si anu si anu eta kabatur mah bisaan si anu pugunya ge anu eta kuncina nah kunci hilim kunci ilmu kunci hikmah makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun